Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para hadirin, biwah para tatamu sadaya anu kusim kuring dipihormat. Sakumaha anu atos kauninga ku urang sadayana. Anu dinanti-nanti Bapak Erwin Katut Rengrengan atos linggih dina ieu tempat pikeun mengkeut tali kacinta kaasih sareng kadeudeuh ka urang sadayana anu sami au dina acara hari jadi teras Ciamplas anu kadalapan. Atuh salajengna tawis panampi ti urang sadaya bukti bungahna urang kusumpingna pangersa Bapak Erwin Katut Rengrengan sim kuring sapara kanca ti lingkung seni Sukmawijaya ngawakilan sadaya panitia acara sejak bade medalkeun rasa kabungah kusumpingna Bapak. Atuh bilih awon tina panampian, bilih salah tina lampah sarang tutur bahasana, sim kuring nyungkeun dihapunten, rumaos da sim kuring mah masih diajar. Halayan nyebat asmana Pangeran anu Rahman Rohim. Bismillah, acara mapak tamu kehormatan dimulai. Wilujeng nyakseni. Simbol keagungan perlambang doa ti urang sadaya tos ajeg pancet mayungan pangarsa. Salajengna tawis panampian tanda kabungan kadeudeuh sareng kaasih urang sadaya. Sumangga gerahiap tamu urang sadaya ku seungitna manglek kaasih tawis pangluhur hate persekal bersihna manah. Sumangga.
Alhamdulillah, masyukurillah. Aturan wilujeng sumping sekali lagi kareng-karengan Bapak Erwin Katut. Ibu, kapunten bilih seueur kakiranganana bilih awan tina panampianana.